Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa batebang dangu deui tiasa sesarangan deui soksana semung dicoban tarang. Alhamdulillah dina dinten ayeuna anu bagian anu ka-16 nya urang medar deui hanca dongeng dina jejerna si Kamileung mitra suratnya kolong dengan waktu deraah. Teh geningan paengan aing ka dieu teh manis sepi nakaranan cing horeng teh beureunan aya karaman di dieu aing rek nungguan di dieu tapi di mana nya hayang nyaho karaman model kumaha ye sok bangsat hayam jeung sagala ieu teh Cek si Kamileung harita corelat si Kamileung ngacorelatkeun awakna sageus nepi kana hanapeun tangkal anu memang badag eta tangkal kai teh mangrupakeun tangkal sawo. Si Kamileung corelat harita manehna ngacorelatkeun awakna celek nyeng celek dina dahan dina tangkal anu sakitu luhurna nya tangkal sawo anu memang geus gede nakaranan tangkal ge leuwih ti sakade beuteung muning. Si Kamileung harita ngagunakeun aji sabda pangrungu. Si Kamileung can ngadengeun naon can aya sora-sora anu nyurigakeun iwal ti sora-sora anu boga di imah we. Nyatana sora anu tadi keur ngararobrol panjang lebar. Si Kamileung oge terus-terusan harita ngadengekeun waspada panonna anu rateret ka kenca ka katuhu. Waktu anu beuki nyerelek wae sabab geus karasa hawa anu beuki tiis. Nandakeun waktu teh beuki peuting wae. Barang keur kitu kadenge ku si Kamileung aya sababaraha urang jalma anu tinggal reneng. Eta pasti karaman. Geus salah geningan nyaan batur teh ngadaguan karaman teh aya euy. Cek si Kamileung manehna ngadedengekeun eta jalma nu ngomong. Kurang leuwih meureun kadengena teh ku si Kamileung aya kana opatan eta karaman teh. Lain euy. Kampung ieu teh kade kudu hati-hati. Sabab kampung ieu teh loba bisa jawarana euy. Sanajan aing yakin moal aya nu mampu ngelehkeun aing. Tapi santeuna urang tetep kudu pinuh ku kawas tepadaan. Ngaran-ngaran jawara panan. Geus apal salemah-lemahna oge kawas kumaha tangtu we pinter dina ilmu bela diri euy. Jadi kumaha urang strategi urang ayeuna kumaha tuh? Dengekeun dewe euy. Strategi urang ayeuna tetep urang dina ngalakukeun ayeuna ranyahan ka kampung ieu euy. Wayahna ulah arek papisah. Sabab lamun urang papisah risikona gede nakaranan. Sabab sakumaha nu geus diomongkeun tadi ku dewek. Ieu kampung teh mangrupakeun kampung anu bener-bener ngabogaan jalma-jalma tukang silat. Pinuh ku jawara euy. Sanajan memang dina pangartina eta jawara aing ge sanggup tapi da loba-loba ting mah lieur we panan. Jadi ayeuna mah neangan amanah euy. Tuh padahal mah euy entong wakan neangan kanu tempat kieu atuh. Komo bari jeung loba jawara mah kumaha lamun urang apes. Dengekeun dewek euy. Ka mana-mana ge lamun urang apes banyak apes we. Tong boro-boro ning sipating kanu loba jawara. Sanajan kanu teu gablegna naon oge urang keur apes mah apes we kapan. Geus tong loba omong. Ayeuna mah hayu rek kebagian ka mana kitu ki ayeuna. Urang maju ke tengah lemur we euy. Kitu kadenge paguneman anu kadenge ku si Kamileung anu keur nyengcle dina tangkal sawo. Si Kamileung ku tiba nyengir we anu ngomong ting di mana keneh tapi sorana geus kadenge ku si Kamileung. Anu tangtuna anu ngomong teh masih kene aya di luar kampung. Jar asup ka jero kampung ieu. Si Kamileung harita langsung ngacurelatkeun awakna turun tina tangkal sawo, ngabelesat awakna sakumaha dedengeunana eta teh sorat ti belah kulon. Curelat si Kamileung ieu curelatan. Celek si Kamileung harita nyengcelek dina batu. Anu kebeneran sisi jalan teh aya batu anu muncuguk jangkung nakaranan. Si Kamileung harita nangtung mancu dina tangtunganana nungguan eta jalma ararasup ka jero kampung. Anu kabeneran asupna teh ti balebah sawah aya jalan anu ngabulungbung anu nujuna eta sawah jalan teh nyatana memang nakakok kaleuweung kana tempat paragi ngalasuluh jeung itu jeung ieuna.
Tingali ku si Kamileung aya nu ting curingkang opatan. Salah. Waing dising-singan Si Kamileung harita beri corelat hari tengah corelat. Si Kamileung anu nangtung mancuh anu teu jauh di Parakaraman. Tapi jelas Parakaraman teu nyahoan aya si Kamileung. Sabab si Kamileung anu ngagunakeun aji siluman tangtuna. Awakna teu kaciri ku sing saha wae kasup ku eta Parakaraman. Si Kamileung anu nangtung di jalan harita diliwatan ku salah saurangna nanti ku Parakaraman eta jalma nu opatan. Sabab ku teu nyaho teh salah saurangna anu pangtukangna ku si Kamileung harita dicolek bujurna. Cerep eta jalma langsung ngacred. Aduh. Sararea harita eureun bari melong. Aya naon sia euy? Aya Noel ki? Sia sok naon teh Noel ti mana sia teh? Sok naon teh Bener sumpah, ya kana kana cungcurungan ya. Jog eta jalma bari nuduhkeun kana babacungcurunganana teh sararea ngareret kana cungcurunganana kompak. Bangsat sia, motor sok holayeng sia ka aing. Barang keur kitu baturanana deui anu tengah, ari kan ceprot ceulina hari tadi di sinter ku si Kamileung. Aduh. Kunaon deui sia? Aduh, ya cari mana sapanas kieu aing disintrek ya. Aduh. Cek si kami cek eta jalma. Pingpinanana anu botak harita kerung. Sabab cek pikirna teu gugur teu angin anak buahna anu hiji dicorek boolna anu hiji deui dicorek disintrek palbaceulina. Anu tangtuna asa heureuy tapi memang ieu kenyataan. Red kakenca, red kagigir tapi da usah saha, kadenge naon-naon, rupa korosak-korosak acan. Aneh. Aya naon sia teh sabenerna ieu teh? Meureunna aya lalai nyamar sugan mah. Oh, wah, naon ieu mah? Lalai geus pasti meureunna, ceri sia meureunna teh di kumaha beconge lain. Sok gagabay naon teh ki, celi urang teh karjeun kieu-kieu oge, ucongean deulon, ketosan. Tapi aku naon sia teh make jeung dipacokan ku lalai sagala rupa sia. Jeung baol maneh kunaon make jeung ngacred tadi sia kawas ucing ditojos bujur deun. Nu matak puguh ki aneh magi moal teh. Kunaon bujur urang make jeung aya nu nyabak sagala rupa jeung asa didedetkeun deui ku curug. Ceuk eta duaan jalma anu memang ngarasa. Barang keur kitu ngan letak. Loba irungna nu saurang harita anu nyintrek deui wae. Eta jalma langsung mundur ka tukang bari nyabak irung anu karasa asabab pengakranan lantaran sintirkan si Kamileung jelas anu sanajan teu make tanaga jero tapi jelas karasa peureus jeung nyeri nakeranan. Ugo we si botak bagi amek nakeranan sabab anak buahna kabeh kabareunangan nu disintrek ceulina nu disintrek irungna nu ditoel boolna. Bingung ke si botak harita. Aneh. Ieu naon sabenerna ieu teh? Kunaon anak buah aing ting gorowok teu pararugu ieu teh. Kunaon deui sia? Aduh ki, ya irung aing sepotong. Aduh. Ceuk eta anak buahna muringis bari nyapangan irungna. Sedengkeun si botak harita nu rateret ka ditu ka dieu. Ngahajat, encan diganggu si botak mah. Supaya si botak beuki bingung wae. Kahayang si Kamileung mah si botak teu balik. Si botak anu nangtung mancu didatang tunganana rula teret ka kenca ka katuhu. Tapi da heueuh naon tangkal kai ogen teu oyag-oyagan ku angin acan. Aneh aya naon sabenerna ieu teh. Curig nyiriburi setan ambar ampang ampiang. Kumontong ganggu ka aing euy. Aing ogen teu ngaganggu ka ilaing curig. Aing ayeuna boga tujuan ka kampung. Jadi payahna ulah ngaganggu ka aing euy. Ceuk si botak harita gogorowokan teu puguh. Anak buahna kudu baceleur meutwen pos si botak. Tur ngadengekeun reaksi naon anu bakal kajadian. Tapi jelas, menang sabaraha waktu eueuhna naon eueuh nu batuk, eueuh angin-angin acan, eueuh nu ngorosak. Aneh. Kunaon bisa kieu nya euy? Aduh, kateuing atuh kumaha bisa kieu nya? Geus wae na mah naon hayu teruskeun euy. Kakaraga rek ngalimpa rek ngalewat. Saurang anak buahna harita dibetot pelbak kolorna. Atuh heueuh ngabaragadal. Aduh, alah. Cek anak buahna ajret-ajretan.
sararea ngalieu ka tukang barang bre harita kolor geus nepi kana tuur we harita paragada bare gadul ka ditu ka dieu tungtung nama sakabehanana tingca kakak. Kunaon di sia teh goblok aja sia maaf goblok kita kareta murid logor henteu aya metot cik anak buahna harita sararea ting rareret si botak anu kerung aya nu metot piragu teuing juri bisa metot kolor sia si aram jada make kolor anu logor sia nyaho rek kumaha henteu bah ieu teh ditinggalian ieu tingali tah dia talian make areuy piragu teuing cik anak buahna nujukeun areuy harita nu meulit kana pelebeuheung kana pelebah cangkengna sedengkeun si Kamilang teu kuat hayang seuri ningali kawas kitu aneh ayo boro-boro eueunan areueuh tapi ki alah montong tabi-tabian ayo barang harita si pamimpin si botak arek ini harita kuluna didegungkeun ku si Kamileung atuh puguh we si botak kadayagdag harita lantaran sirahna digedegungkeun ku si Kamileung make tanaga sapenuhna yupuh aduh calijog si botak dicaligjogan harita lantaran sirahna didegungkeun karasana lieur na keranan ngan henteu we diteke ku si Kamileung tadi mah diteke ngan karunya nu antuk didegungkeun we huluna teh hungkul sosolontodan ka hareup saterusna namkeup tangkal cau lantaran leungeun si Kamileung anu ngandung tanaga jero ngutang tuna ngadegungkeun sirah si botak saeutik oge ngacolongjongna luar biasa urang gajar saha sia teh geus wani-wani heureuy ka aing kejeung ngadegungkeun hulu aing sagala rupa ceuk si botak harita beri ngalesotkeun tangkal cau anu ditangkeupna tadi urat reret ka kenca ka katuhu si Kamileung anu sabaleun harita ka si botak anu songong cenah ti pelebasana kan kaprot pelebah bibirna dari kaprot si botak harita langsung ngelengak ka tukang sabab dicabok harita ku si Kamileung rangkeur kitu si Kamileung harita ngacang nyelek mukakeun ajian silumana jedeg-jedeg tangtungan cirim si Kamileung harita nangtung mancuh dina tangtunganna atuh puguh we kabeh oge langsung ngecengok kaget beri mundur ka tukang sabab ujug-ujug aya jalma nu nangtung hareupeun manehanana Arek kamarana ieu teh kunaon ngadon parasya di dieu teh aduh Sandika teu perlu apa maneh mawa tempe henteu tempe nya maneh mah tempe henteu beuna naon sia tempe matak murus kana bujur oge akeun bae da wing mah hayang tempe maneh henteu mawa henteu mun mawa mah ku aing beureun disalametkeun naonna disalametkeun sia maneh bangsat sia sangaran sia mah bebeja soalnya lamun dibejakeun besok aneh sok kararaget euy sabenerna mah waduh haram cadas sia minggir aing arek ngalengkah euy mah minggir wing mereka mana heula maneh teh teu perlu apal mereka mana bahaya teh itu wing nanya teu perlu apal mah ngan maneh na dengekeun maneh teh miti ayeuna kudu ngapalkeun sakali ngaleng-ngalengkakeun suku eta suku bakal dipotongkeun ku aing sabab maneh teh nyaho aing oge bangsa karaman tukang ngaranjah segala rupa ya domba diranjah aya hayam beak nog na we ge dibeak dihakan dibawa ku maneh beureunan urang ajar sia teh emang aing karaman apaan karaman goblok sia mah jeung segala diranjah segala rupa bangsat sia saha sabenerna sia wing teh anu ngaran si Kamileung ieu si Kamileung rare harita ting reret barang ngadenge ngaran si Kamileung manehna geus apal yen si Kamileung hiji jalma anu gagah sakti si botak harita mundur ka tukang sababaraha lenggah kunaon make jeung ulun-ulun segala rupa ayo maju sia karep ayo teruskeun jalanan ampun Kamileung ampun kula mah tulus mah tulus teh aya wing di dieu sia lamun wing di dieu geus pasti bakal tulus deui sia sok ayeuna janji heula maneh bakal datang ka ieu kampung mah ampun Kamileung moal yakin moal sekali-kali moal kunaon make jeung moal pokona moal
Moal apa badan? Huh. Ku aing dipercaya, tapi maneh sekali datang ke ieu kampung. Apa maneh kawin kan? Moal apa dong? Moal. Lain maneh teh wing nanya apa yang kawin? Apal kami dengan apal? Lamun ayeuna maneh rek balik terus wing maneh ka dieu deui bakal kumaha resikona? Pokoknya mah moal ka dia. Lain ku masalah moal jeung teu moal ieu teh. Dengekeun ku maneh. Sakali deui maneh datang ka ieu pitempatan, ek dihareupeun uing, ek ditukangan uing. Pasti suku maneh bakal merengkel dilan. Aduh, ampun, moal. Marane sakabeh arek moal. Moal. Jadi mana moal? Moal. Enggak saya gitu mah. Corilat, si Kamileung hari tengah corilat. Leungit ilang tanpa karana ti hareupeun eta para karaman. Teu kudu ningang, teu kudu neuteuh. Teu kudu nonyok. Para karaman harita ting rareretkan belecat we lalumpatan harita balik deui. Temen kudu pahareupan jeung si Kamileung. Sabab si Kamileung geus jelas lain jalma bantrak-bantrakkeun manehanana. Tong boro-boro ning sipating manehanana kudu sakadal karaman boga modal ilmu silat tunggul jeung kawani daek maehan cek paribasana lamun kaweped. Jawara anu gagah sakti centang tu mampu ngalawan si Kamileung. Geus loba kabuktianana. Kaasup jawara di Desa Ponco anu ngaran Ki Sumarna. Eueuh nanaonan ngalawanan si Kamileung. Eta jalma opatan ting belecet lalumpatan tina kaayaan poek nu ting gedebrug sagala rupa labuh mah aya. Tapi tetep we ngorejat hudang di perebet lumpat paudag-udag jeung palabaladna harita sieun di udag ku si Kamileung. Para warga urang dinya anu keur tararungu harita anu mararawa kohkol jeung bedog sabala urangna aya kana tujuanana ting genepan beureun eta warga teh nu ting kuriling we nungguan karaman. Biasana sok wayah kitu da eta karaman teh hampir saban poe datangna ka dinya teh siga nu nagih we. Siga bang keliling saban poe datang ka dinya teh. Aneh euy. Nah, poe ayeuna eueuh nyanyaeun kitu ku urang diteangan euy karaman teh. Euy atuh. Si Kamileung harita nu leumpang, tenang we. Manehna beri heheotan sagala. Saha eta nu heotan euy? Jalma harita nutup seukeut ka hiji jalma nu keur leumpang ngagidig bari heheotan we tenang nekrana. Para mitra kaum dangu sadayana. Para warga anu keur ronda harita nu keur jaga. Keur nungguan para karaman anu datang saban poe ka dinya. Dina peuting harita manehna geus singkil jeung nekad. Kajenting eta cenah karaman teh garaga sakti. Kumaha wae oge barudak dinya jeung kolot-kolotna anu memang ngabarugan ilmu silat tangtuna. Sanajan teu gagah sakti, tapi kasebutna boga ilmu bela diri. Barang ngadengan wae heotan tur ngagidig saurang jalma. Tidak kaayaan peuting anu tenang nakranan. Corilat. Nuduaan hari tengah ting corilat ngadeuketan ka eta budak jajakan keur leumpang tayaleun si Kamileung. Eureun euy. Rag si Kamileung harita eureun. Aya naon ieu teh mang? Maneh ting jaranteng arario ieu teh. Rek ka mana si laing euy? Uing. Si laing rek ka mana? Uing teh sabenerna mah teu boga tujuan mang euy. Uing teh jalma keur ngalalana ieu teh. Pas nyorang ka kampung ieu. Anu gedepan deui harita langsung nyampeurkeun ka si Kamileung. Tangtungan jawara jelas nanti. Lantaran katingali anu salah saurang nama hari terbeungkeut palaba nanti palaba sirahna buka beulah beureun sirah dukan ngan anu jelas dibeungkeut we. Dengekeun. Saha ngaran si laing? Uing. Nya, ngaran si laing saha? Uing teh anu ngaran mah saha nya poho deui. Maneh apa teh ngaran Uing? Terus si Kamileung harita nanyakeun kanu gigireunana. Nu maksudna teh kanu gigireunana teh jalma nu kolot. Boro-boro apa sia teh kepanan aing teh kakarageun heula maneh teh. Aing nu nanya ka maneh saha sia teh ngaran?
Oh, uing keparan po atuh. Ai porek nu kumahakeun mah nya dipaksa kudu ingat. Ramjadas ya. Bobo ieu teh karaman san. Karaman. Nah, sok mau kayam. Cek si Kamileung. Harita si Kamileung rurat teret ka kenca ka katuh. Katingali ku si Kamileung harita aya pangdiukan dirinya da memang deket pos. Kek si Kamileung harita diuk maloyo. Jalma anu tujuhan harita ting rareret. Nah, ieu jelema teh cenah. Kalah kadiuk sagala rupa. Kasieuna kadanan ku manehanana. Pake jeung tumpang kaki si Kamileung teh diukna teh. Leungeun katuhuna dipasangkeun kan palbaliang irung. Anu hartina ngorong bari bebereuman si Kamileung harita. Kurang ajar sia bangsat. Saha ngaran sia sabenerna? Kaparan uing kebijak ngomong poho deui, tatanyakeun ka si eta. Maneh saha ngaran teh? Uing. Uing mah Nod. Oh, non cenah. Oh, eta mah ngaran si eta Nod teh. Ngaran sia aing mananya teh. Ngaran uing. Emang saha? Uing mah Abeb. Abeb. Urang Cibolerang lain. Lain. Di mana tuh? Di Cijerah aing mah. Asal mah. Oh, di Cijerah. Kang jahit atuh gitu mah. Siapal? Baheula we urang keur dina horbat beuteung keneh. Ngadenge ngaran Abeb tukang ngejahit cenah. Di Cijerah. Cadas ya. Saha ngaran sia sebenarnya? Ngaran uing teh. Ari di dieu lamun jeung peuyeum sok make ragi tara. Aduh, ramjadah ieu jelema. Bangsat. Aing teh nanyakeun ngaran sia. Nah, kalah kanyeun peuyeum sagala rupa sia nu jawaban teh. Pan uing ge nanyakeun. Nyieun peuyeum di desa make ragi tara. Oh, sok di dieu mah. Berarti sarua di lembur uing ge kitu da. Sok make peuyeum, sok make ragi. Terus terus ya. Ngaran sia san sebenarnya. Eta mani keukeuh. Mani keukeuh eta ngaran teh. Yang nyaho kana ngaran uing dengekeun ku maneh. Sok. Ngaran uing. Raden. Prabu. Astra. Motor. Lain tihona si aing mah nanyakeun teh sia saha. Emang saha? Pan dibejaan di tadi ge sia bangsat aing teh ngaran teh Abeb. Geuningan pas. Naon anu pas? Ngaran mah ngaran Abeb. Sabab mangkat tinggalin gue busekel. Bangsat sia. Sia rek kamana sebenarnya? An tadi geus dibejaan uing terek ngalacalana. Ngalacalana cenah barudak. Aing rek ngalacalana cenah dedengan aing mah rek ngalalana. Ngalalana? Tuh situ mah pinter nyaun, mana teu pinter ih. Untuk nyebut sia sok dutungtungna bae. Gitu kapanan? Ulah teh. Parawan keur ngomong ke geulis naon teh ayo pas langsung dut. Daripada hoh planung. Naon? Leho. Cadas ya. Dengekeun ku maneh uing ka dieu teh lain rek jahat euy. Tapi uing nu ka dieu teh uing teh keur neangan pangalaman, uing teh lunta di lembur keur ngalalana. Ngaran uing teh nu sabenerna Kamileung. Oh, Kamileung. Pada gandenge eta jalma nu di hareupeun ngaran si Kamileung. Sararea eta jalma ting rareret. Sabab manehna oge kabeh geus apal tur ngadenge kana ngaran si Kamileung mah. Nah ieu teh Kamileung anu jawara teh ya. Jawara naon mang? Uing mah teh rumasa jawara betu bisa silat kenteu mah nya jawara. Uing mah numaran masih Kamileung we geus. Meureun anu jawara mah lain Kamileung uing. Memang di dieu aya sabaraha ngaran Kamileung? Tanyakeun ka presiden.
sabara orang gitu di negara ieu aya ngaran Kamileng pek pasti aya datana tuh. Ay. Asa salah wae aing ngomong teh yeuh. Geus intina mah uing ngaran si Kamileng lain Jawara gitu. Ari emang teh arek naon make jeung ieu teh abring-abringan kieu. Sabenerna di kampung ieu teh keur loba masalah. Lain itu lain ieu, masalah anu keur dihareupan ku urang kampung ieu teh masalah Karaman. Oh, masalah Karaman. Masalah Karaman uing bipapanggih jeung jelema opatan. Kita balik we ku uing teh. Nu bener ieu teh. Benar, biopatan. Nu selesai urang nama jelema teh botak. Eta jalma anu make totopong harita ngareret ka baturan. Oh, meureun si otak teh ya meureun. Bener eta teh panggih. Benar, geus kita balik moal maldekeun ka dieu ieu. Sok we tempat cirian moal maldekeun ka dieu pokona. Moal pokona mah. Nah, bisa moal. Dapanan uing geus kita balik. Teu gagah abah. Nitah balik ka dinya. Teu gampang euy. Pokona mah kitu we geus. Lamun sia bener-bener si Kamileng, sia pasti boga ilmu panemu jampe pamake nu hade euy. Tapi aing teu yakin. Eta maneh dina surasirina geus siga monyet nyaribeuteung kawas kieu mah. Asa jarara uting kana Jawara. Padahal memang uing lain Jawara, kapan uing geus ngomong gitu tadi oge uing ngaran si Kamileng tapi uing lain Jawara. Ngeureunaan si Kamileng anu Jawara mah teh di mana? Matak cuk uing tanyakeun geura sok anu data kependudukan. Aya teh ngaran si Kamileng teh sabaraha hiji kitu. Wah. Montong ngabobodo ka aing sagala rupa. Make jeung ngaku-ngaku geus pernah ngusir para Karaman. Hayang disangka meureun nya euy nya. Aja hayang disangka loba ilmu sia teh meureunana. Jalma nyar binangih nu ngaku-ngaku si Kamileng. Teu percaya aing geus ngaran si Kamileng. Kan baik, percaya syukur rek teu ge bae. Hampura aing ngarek ini yeuh. Jeung si Kamileng ari bari cengkat terus sukuna ngalengkah. Ka mana sia masok nanaon teh. Geus ngabohongan ka aing rek ngaleos sagala. Bohong naon ari maneh ya? Uing mah teu bohong. Kunaon sia make jeung ngaku-ngaku si Kamileng ha? Supaya aing percaya terus sieun ku maneh. Aing ge nyaho sia teh tipe-tipe jalma model kieu mah yeuh. Pasti sok nipu yeuh. Keun bae. Teu percaya mah nyangeus we ngarek ini teh yeuh. Pilih ka bujang wengi Montong sia ka aing. Bangsat sia. Saperut eta jalma harita nyebrut bakat tuk amarahna kararan asa dilonyengna kararan ku si Kamileng. Si Kamileng anu teu dipercaya ku manehanana. Sakolebat si Kamileng barang ningali peureup anu nyebrut ka manehanana. Ada jalma anu tujuan eta teh mangrupakeun kepercayaan urang kampung we kasebutna Jawara. Nya tangtuna we meureunan. Teu percaya kitu wae ka si Kamileng anu tangtunganana saderhana, biasa-biasa. Jauh kana kata siga tukang gelut. Si Kamileng mah siga nu puguna mah lain siga tukang gelut tapi siga tukang cineu paribasana. Curilat harita si Kamileng ngacurilatkeun awakna plos. Si emang harita anu make totopo ngeplos ranganana. Malik sakolebat si Kamileng anu keur ngelel. Urang ngajar sia bangsa teteh lah sia bisa ngahindar oge euy. Curilat di harita si emang ngacurilatkeun awakna. Si Kamileng harita narik sukuna ka belah kenca plos. Barang keur kitu katingali pelebat ceulina si emang harita nu rebing. Langsung sakolepat curug si Kamileng harita nyedrek kana pelebat ceulina. Yuk. Ceprot. Ya ulah yo bangsat sia. Cek si emang harita bari nyabak ceulina nu ngarasa panas lantaran geus disinter ku si Kamileng. Barang keur kitu encan geus sadar si emang. Palebah kumisna hiji meureunna dicamrat ku si Kamileng. Berat. Bangsat ya. Cek eta jalma bari ngusapan kana palebah bibir jeung palebah kumis tadi ditutupan. Karasa asal linu na karanan sebab ngaran kumis atuh. Harita dicamret ku si Kamileng aya kana tiluna meureun dicamretna teh. Nu tangtuna we ngowowong. Kamileng harita nyengir.
Nanya toy kakana dibere sakit tuh ge menikot geus kurang ngaspuringis. Saha sia sebenarnya? Cek uing ge uing teh si Kamileung mah teuing. Da si Kamileung jagoan atau lain ieu teh? Uing mah lain jawara cek uing oge. Si Kamileung nu jagoan mah teuing saha? Paeh boa. Cuk si Kamileung harita. Bangsat sia. Wani-wani datang ka ieu tempat ngadun ngariweuhkeun. Cek salah saurangna. Eta jalma anu genepan harita langsung nyerang. Si Kamileung. Kuk. Salah saurangna anu bewosan harita nyerang. Nu maksudna rek ngarawu kalebah beheungna si Kamileung anu katingali ceuleugeg. Tapi orok kaya. Si Kamileung lain jalma anu memang gampang dikitukeun wae. Tong boro-boro ningku gerakan kitu sanajan gerakan-gerakan anu gagah sakti si Kamileung bisa ngahindar komo deui eta ku jalma urang kampung anu keur bisa silat dasarna unggul. Sacorelat si Kamileung harita ngacorelat leungit tina teutupanana. Kasampak si Kamileung harita geus diuk dina urutan nu tadi batu. Atrapi bangku. Si Kamileung anu tumpang kaki harita katingali bari tungkul we siga anu keur nunutan. Eta jalma anu muru ka si Kamileung lu cungkang cingkleung sabab eueuh dina buruanana. Kamara si haram jarat teh make jeung ngaleungit sagala rupanya. Aing curiga memang benar kitu ieu si Kamileung. Oi, itu. Salah saurang nuduhkeun ka si Kamileung anu keur ngalengkuk we harita nunutan sigana teh dina diuk dina bangku. Aduh, kurang ajar. Tahan. Si nu make duduk itu copong harita nahan ka anak buahna supaya ulah nyerang di ka si Kamileung. Emang kunaon ki? Aing curiga memang benar si Kamileung anu gagah sakti euy. Sabab katingali dina gerakanana. Jeung anehna lamun si Kamileung anu lain anu gagah sakti mah memang mah teukeun ngabales ke mereka urang-urang. Buktina urang teh daek teu meunang teungeulan di sa Kamileung euy. Mun aing disindrek hungkul jeung dicabut kumis eta si bapa nu make totopong hari tengah deketan. Kamileung. Si bapak harita. Arek noe kana tak-tak. Atuh pugo we si bapak harita mereka ngajrot. Lantaran si Kamileung harita ibarat anu metak we. Ayana mane ngaruwas doing keur tunuh ngunutan ieu teh. Salarea harita molohok bengong. Ningali kelakuan tingkah si Kamileung yang si bapak anu deg-degan lantaran tadi asal leuwas nakeranan. Si Kamileung anu metakeun silat jurus-jurusna kawas teu puguh teh. Pas rek dicabak tak-takna. Pok si bapak hari tadi ngomong. Lain. Berarti benar. Anjeun teh Kamileung anu keur diarep-arep ku warga dieu meureun euy. Kamileung nu mana atuh da wing mah teu apa Kamileung nu mana euy. Ngan anu jelas mah wing mah Kamileung lain jawara. Pokona marek lain jawara arek jawara teu masalah. Ngan anu jelasna dina peuting ayeuna anjeun Kamileung. Ayo urang milu heula ka imah kula euy. Ek naon ek dibere dahar moal atuh teh mun arek dibere dahar mah nya wing ari soalna wing teu tadi can dahar deui teh. Waduh, karunya teuing canar. Ayo di imah kula aya dahareun. Ayo barudak. Geus lah. Udah naon di mah? Ayo atuh. Sararea atuh bring. Tina 7 urang teh jadi 8 urang jeung si Kamileung harita nu leumpang. Si Kamileung mah tenangna keranan we leumpang teh bari jeung heheotan segala rupa. Siga anu karingrang nakeranan atuh puguh jalma nu ngabarengan si Kamileung harita ku ti basing sarengeh we dina hatena masing-masing siga nu gelo cenah ieu jelema teh. Sukan sieun eta kumaha keung ku manehna di incer eta kumaha hare-hare we anu boga kayakinan yen ieu teh bener-bener si Kamileung jawara anu memang manehna apa ngaranna. Tekung silila si bapak harita geus tepede ka imahna. Sampurasun. Amu. Rampes. Lotrak harita pamajikanana mukakeun panto. Lol siran ngelol. Nah, ditu mulai abring-abringan kieu. Bukakeun heula we pantona ieu. Capek yeuh. Cek si bapak harita anu ngesang lantaran tadi tos tarung teh ya.
Sarajan manehanan teu naon oge. Jamu harita asup deui ka jero, nu saterusna mukakeun panto dilebarkeun ka kanan. Ayo jang kamileung. Yuk. Ayo ka dieu ka jero yuk. Pokoknya mah siapkeun sangu uing lapar pang nama jeung aya kopi hideung papang nama di dieu. Aduh, kenah jeung aya kieu mah nya. Aya pokona mah. Sup harita si bapa asup ka jero. Tuturkeun ku si kamileung jeung genep warga nu lainna. Anak buahna si bapa. Kek si kamileung harita diuk dina papa. Si Ambu anu neuteup ka jalma anyar pirangi harita pok ngomong. Ari ieu saha bapana? Ieu teh jang kamileung. Jang kamileung. Jang kamileung. Anu kedit lapar teh aslin. Nya pokona mah. Pokona mah nyarek teh geunti nama uing sangu we ayeuna mah. Uing lapar soal nama ieu. Jeung kopi hideung ngeunah hoyak kieu mah lah teuing. Si kamileung. Si Ambu harita neuteup tapi kitu teh bari init ka dapur. Dina hatena si Ambu aya rasa bunga papanggih jeung si kamileung. Sabab ngaran si kamileung teh geus lila pisan ku manehna kadenge, tapi kakara ayeuna manehna bisa papanggih jeung si kamileung anu datang ngahajak ka imahna dibawa ku nu jadi salaki. Kung si lila si Ambu anu keprak-keprak di dapur ting naon kan ka ameuna teh seungit we. Tos ngahanekeun sayur jeung sagala rupa meureun waktu teh geus peuting, sanajan can peuting-peuting teuing. Tekung sila harita si Ambu datang deui ti dapur. Mangga tujang, bapana jeung sadayana ieu diserek teruang mah tuh. Da tos dihaneukeun sadayana ieu sok. Nya atuh, ayo kamileung yuk. Sararea harita antuk dalalahar balak eta. Para mitra kaum dangu sadayana. Waktu anu nyerelek beki ka peuting. Si kamileung jeung pala warga katut boga imah harita dalalahar balak cerakan. Si Ambu ge anu karasa resep ningali anu dahar manehna ge miluan dahar sarua. Sanggeus sararea beres dahar. Diteruskeun ku ngobrol ngaler ngidul itu jeung ieu pang-pang nama nanyakeun pangalaman si kamileung arek ka mana jeung ti mana asalna. Kamileung harita ngobrol. Asal manehna ti mana arek init ka mana memang dijelaskeun sakabehanana yen manehna teh init pikeun ngalalana dengan pengalaman di piluan. Waktu anu terus nyerelek dina peuting harita jalma nu sarare. Keur mah pitunuhun nu antukna nepi ka subuh oge maranehna ngarobrol we. Tangis subuh si kamileung jeung sarareana harita sarolat anu teu jauh ti dinya aya mushola. Beres sarolat si kamileung balik anu geus katingali panon poe ti balawetan moncorongna keranan haneut karasana kana awakna. Kamileung anu keur nyalane dina gorodog nya kitu nu tua kampung. Lantaran memang kitu kebiasaanana eta gorodog teh aya sosompang ka hareup. Jadi geunah lamun aya hujan itu ieu teh memang aya tempat nu ka hareup pikeun nongkrong. Mang uing teh nganuhunkeun pisan uing di dieu geus peuting geus di ampihan euy. Jadi uing dina di poe ayeuna meureun kudu neruskeun di lalampahan uing. Nah atuh teu nunggu engke deui atau apa geto eta iraha deui. Kayang mah uing cicing di dieu geunah mang di paraban modal we. Tapi da kumaha tuh da. Memang uing teh keur neangan pengalamannya lah ari tu ka dieu. Uing teh yang apal we daerah-daerah hongkoh gitu. Geus sabaraha lila kitu ujang teh ieu teh. Lumayan mang teu kasebutkeun lila nama sabarahangan pedah geus lila we geus kangkotan kasebutna. Lain curi memang nyan mang. Ya atuh ari mung di hayap deui mah di dieu. Nya mang mah ku tibah ngadoakeun mudah-mudahan ujang sing tumimba jeung naon anu diteangan ku ujang. Cita-cita ujang sing kalaksanakeun atunya. Amin mang heurah. Mah kudu lila-lila uing rek ini we ayeuna ampura kitu kasih amunya uing geus kariweuhkeun yeuh. Keun bae amu kebenaran si amu ayeuna keur eueuh buku keur tadi teh init ka dulurna cenah. Sukene. Nya geus kitu mang doh. Uing ayeuna rek ini we. Rek ayeuna pisan ieu teh. Ayeuna memang Aduh kumaha teu mawa nanaon ieu teh. Naon mawa naon pan uing ge ieu geus di dahar. Seueuh beuteung oge mang kijang nepi ka
tengah poe mah yeuh. Cek si Kamileung harita ngantukna si Kamileung geus teu bisa ditahan deui. Manehna pamitan pikeun init neruskeun di lalampahan. Penceling si Kamileung harita turun tina golodog. Teu ngareret deui ka kampung eta, si Kamileung ngingkig mapai jalan keluar ti kampung eta. Si Kamileung leumpang harita mapai jalan, beuki lila eta jalan teh beuki leutik nu antukna. Si Kamileung oge neruskeun leumpang teh nuturkeun jalan satapak anu katingalina memang barala nakeranan. Waktu asa beuki nyarelek. Tengah poe geus kaliwat si Kamileung encan keneh eureun. Teuing geus ka masa kumaha jauhna si Kamileungan anu jelas leumpang oge anu geus kacida pisan dilana. Isuk-isuk ayeuna geus nepi ka tengah poe deui. Aduh, geus tengah poe deui wae, ieu aing kudu ka mana ieu terusna yeuh. Cek si Kamileung harita bari nangtung dina parapatan, ka kenca atawa ka katuhuna. Kabelah kenca we da. Jiga nama bola ditu mah jalanna teu geunaheun kabelah kenca Cek si Kamileung harita bari naek ke belah kenca. Ngalengkakeun sukuna eta jalan teh rada luhur belah kenca teh. Ngalacat si Kamileung saterusna leumpang neruskeun lumampahana ngaliwatan jalan satapak anu belah kenca tadi. Jog anyog ka hiji pilemuran si Kamileung kadenge hayam jago kongkorongok meuni raeng nakeranan. Ibu-ibu katingali anu darariuk dina golodog jika nama balik ti sawah. Aya oge nu mangul parab, aya oge anu mawa suluh. Rupa-rupa jalma harita katingali di eta kampung teh meuni obyag nakeranan. Keumeujeun nawayah kitu mah kira-kira jam 2 jam 1 mah paralik ti sawah bari jeung ngaraeng hoy. Baralik ti kebon anu nyarane we dadana dibuka bari kikiplik make duduk kuy jeung ngageberan diri supaya leungit hawa halab-hab jeung hareudangna. Si Kamileung harita leumpang terus ningali nuju ka jero lemur. Jog anyog si Kamileung ka hiji warung anu mana eta warung teh katingali loba jalma anu keur darariuk. Katingali ku si Kamileung aya 3 jalma anu memang rada beda jeung jalma-jalma nu lainna. Diukna oge misah. Henteu ngareneng ngahiji jeung jalma-jalma anu sailaharna urang kampung di dinya. Gek si Kamileung harita diuk. Sampurasun. Rampes ujang. Cek si Kamileung geus diuk uluk salam. Batur mah rek asup uluk salam teh si Kamileung mah lain geus diuk kakara uluk salam. Duh. Lapar mang euy. Aya sangu di dieu mang? Ya ujang. Mangga sok. Pada sareng naon di teh? Aya tongkol, aya. Aya jair ayam mang? Aya. Aya daging ayam? Aya. Aya urap jengkol? Aya, jang aya. Terus aya naon eta teh mang? Oh iya. Nya mah eta naon? Oh itu hati sapi jang. Oh. Ajeng teri we mang? Jeung teri. Cadas ya. Nanyakeun aya sia. Aipok jeung teri. Saha teh? Si Kamileung harita teh malan. Nya jeung teri we mang, sama sayur paria we. Sayur paria? Nya tama sambal we sing loba mang. Nah mah seur-seur teuing. Yang mopok jalma anu pelegug. Terus si Kamileung harita ngomong ditarikeun. Atuh puguh we ngomong jalma nu ngomong tadi-tadi teh ngaburileng. Aya wanian-wanian teuing tapi sanajan teu ditujukeun ka manehna tapi manehna ngarti. Eta pasti ditujukeun ka manehna kitu ceuk eta jalma. Sumangga jang sumangga. Ceuk si Mang harita bisa terus ngaladangan sakumaha pamenta si Kamileung. Sor sangu dibikeun ka si Kamileung. Bisa terus nyisian cai anu haneut keneh mangrupakeun cai teh. Song dibikeun ka si Kamileung. Si Kamileung harita sukuna ditaikeun ka luhur bari cangugur. Dengan reret setik oe ka jalma nu tiluan harita tenang-tenang we. Si Kamileung dahar cacalutakan, anu cacaleuhakan. Sedangkan ai jalma nu tadi nu tiluan harita neuteup ka si Kamileung. Nyatu teh sia siga anu teu manggih nyatu 40 poe euy. Ceuk salah saurangna harita ngomong ka si Kamileung. Kamileung teu ngareret-reret acan.
Ok si Kamileng harita ngomong kasih mamang tukang baru. Mang, Kumaha Jang? hari di dieu aya jualan sangu aron, Mang. Sangu Aron. Jang naon gitu Jang? Yang para bentog. Terus si Kamileng. Sanggeus kitu si Kamileng ngahuapkeun sanguna. Jalma anu ngomong ngabilang deui harita. Geus pasti ditujukeun teh ka manehna deui wae. Ngan pedah teu ngalik acan jadi teu sigah ka maneh. Oh, kanggo entok di mana, Jang? Di dieu, Mang. Si Mamang harita mohok. Di dieu. Nah, ada teh dekat aya nu kadu entok di dieu mah, Jang. Aya abi gaduh entok mah. Tilu entokna teh. Cuk si Kamileng harita. Terus ngadahar leuncak karau. Sedengkeun eta jalma nu tiluan harita sirih reret. Yakin si Kamileng eta ditujukeun ka manehna. Kan gebrag eta meja harita digebrag. Bangsat sia. Sia pasti ngomong ka aing. Si Kamileng harita nu ngareret. Naon maneh sok curigaan yeuh. Batur teu ngomong naon. Teu ngomong naon sia. Dari maksud entok teh saha sia? Nya entok. Aing geus saha? Emang maneh kitu? Lamun maneh rumasa aing nyebut entok tadi, berarti maneh entok beureun. Goblok sia bangsat haram jada. Ka aing make jeung ngahina sagala nyebut entok sagala. Uing mah teu ngahina maneh nu rumasa uing nyebut entok maneh nu rumasa. Berarti maneh nu entok. Kurang ajar sia. Make jeung pinter ngomong sagala ngebacot kawas kitu. Kudu dikieu sugan ku aing. Muk eta jalma nangtung saterusna ngaheumatkeun dampaleungeun. Maksudna rek ngeting kana pelbab punukna si Kamileng. Tapi orok kaya. Sama men nepi eta leungeun. Ku si Kamileng geus dibere bala-bala pelbab dampaleungeunna, saterusna irungna harita disindir ku si Kamileng. Hiuk ceprot. Eta bala-bala anu dina leungeunna oge harita pake nyabak irung. Padahal mah aya bala-balaan. Atuh, irungna sarua jeung ditaplokan ku bala-bala deh. Eta jalma langsung ngodang heula ka tukang. Ring ngadayagdag. Kurang ajar sia bangsat. Anu duaan harita langsung cengkat. Barang ningali babaturan anak rubuh atanapi ngadayagdag ka tukang. Anu duaan harita ngarasa heran. Sebab tangtungan eta jalma teh biasa-biasa tapi kabogaan kakuatan tur kemampuan anu luar biasa. Saha sia ngaranna? Nahan make jeung nanyakeun ngaran segala rupa. Tanyakeun ka tukang warung diapaleun. Tukang warung barang dituduh kawas kitu harita langsung merungkut. Henteu, teu terang. Bangsat sakala nuduhkeun ka batur segala rupa. Sugan kudu dipodaran ku aing. Eta jalma nu duaan sakolebat leungeunna anu maksudna rek nyokot kana beuheungna si Kamileng anu keur cecelebekan barang dahar. Samewe nepi si Kamileng anu gunakeun senok harita ngasupkeun alas kana pelebah sungut eta jalma. Camungil eta jalma. Bangsat sia. Juk eta jalma bari ngagayem tapi dihakan sabareh marang ngeunah meureun. Kamileng harita seuring ngehkeh. Pasti lapar keneh manehnya. Dari bakat tempo ku aing oge. Beungeut cebrag kawas kieu mah pasti lapar wae. Kumaha we me? Cek si Kamileng harita. Waduh, bangsat sia ka aing make jeung nyebut me sagala. Alam jara, saha sia ngaran sia? Make jeung kudu nyautkeun ngaran sagala rupa ka maneh teh penting. Cek si Kamileng harita. Bari nukangan deui wae. Atuh puguh eta jalma sadihina. Manehna anu nyang hareup ngomong ka si Kamileng ai kari-kari ngada di tukangan ku si Kamileng. Saprut eta dampal sukuna. Si eta jalma arek pake ngacejek kana pelalah tongong si Kamileng. Lamun nepi ka keuna eta tanpa suku nu jebrag kana tongong si Kamileng. Geus kumaha we meureunan. Tapi aneh. Si Kamileng anu teu ngalakukeun naon. Eta jalma barang sukuna geus arek nepi kana pelebah tongongna. Dir ibarat leueur. Dir ibarat nincak kana leueurna batu anu inu kulukut. Solenat gubrag eta jalma ujug-ujug ngagubrag sorangan. Si Kamileng anu ningali ngareret harita eta jalma nu keur calawak. Dat harita sungutna dibere bala-bala dua ku si Kamileng teh. Mana teh tuh nya cek aing oge ulah sok gagabah ari ngalengkehakeun suku teh mun can dahar mah lapar ieu teh.
Wah, haram jalah. Ahar sia. Eta jalma daek teu jaek nyapek anu dibikeun ku si Kamileung harita. Sedengkeun si Kamileung jeung nu aya di dinya kabeh melohok kasup babaturanna saurang oge meloh. Nu saterusna eta jalma nu tiluan ngorejat hudang. Pok salah saurang harita ngomong, aing can dibere nyaho ngaran sia saha. Dengekeun ieu sia. Pangkeluk. Uing teh menikot hayang-hayang teuing kana ngaran uing teh. Yeuh, dengekeun bisi maneh papanggih di pasambangan jeung uing-uing teh jalma nu ngaranna si Kamileung euy. Barang harita eta ngadenge ngaran si Kamileung ngan kadepruk nu tiluan harita ngadepruk. Sabab manehna yakin ieu si Kamileung teh si Kamileung anu memang jadi kacapangan para jawara. Malah loba jawara-jawara gagah sakti nu neangan ka si Kamileung nu hayang apal, tur hayang nyoba adi kasaktian si Kamileung teh kawas kumaha nu cenah nu kabijakeun sakti. Aduh, ampun Jang, ampun duh, ampunten Mamang tos cologog tos kumawantun ka Ujang. Nah, ieu teh mah jeung lebaran sagala rupa da ieu mah jauh keneh ka lebaran geus uing rek barang dahar deui yeuh. Si Kamileung nyokot dahareun di dahar harita camuil harita si Kamileung camuilan. Sedengkeun eta nu tiluan harita diuk deui dihigileun si Kamileung. Pok salah saurangna harita nanya ka si Kamileung. Yang kacida pisan punten nah Mamang sadayana ieu tos parangasan tos itu sareng ieu da ka Ujang. Akeun bae Mang, da geus biasa jalma mah kawas kitu. Lamun we jelema mah geus kasorang kakara sadar ai can kasorang masa aing yakin we. Teu naon Mang asa sombong we. Kenapa nih sombong mah? Aduh, ampun Jang, sanes kitu. Ai geus naon atuh da kitu bieu oge geuningan. Ayo, da geus kadenge ngaran uing Mang jadi bager ka uing. Bayar sakalian atuh uingnya. Tenang we Jang. Tenang Kades ya tenang.